Pak Haji disidik-sidik damis asal ada percaya gitu eta teh. Umrah nu kasabaraha kali kamari teh? Curiga aing mah, mana yang ngomong gitu? Wah, Pak Haji masuk seudah nu ae tuh teh. Sanes Pak Haji eta kopehna sabubur dilakan bodas. Canakeun umrah kamari nu ka-11 kali itu teh. Jelas atuh. Anu ka-11 semua teu bubur dilakan. Hampura mau dibere, ya mah khusus direksi. Wah, Pak Haji dah mau nyungkun atuh sokon teh. Sanes gitunya meureun sering ke Arab mah terang bahasa Arabna kopiah teh. Singkat tuh nanya teh anu berkelas saeutik. Nanyakeun bahasa Arabna kopiah. Hampura ka itu oge da urang mah tara ngobojeng orang Arab anjing gengsi pisan. Jelema beunghar. Emang naon di dinya nyaho mah? Pak Haji, bahasa Arab kopiahna teh nyata wadah hulu. Astagfirullahaladzim. Saumur-umur aing hirup kakaraku maneh disebut wadah hulu nyaho kieu ku aing didoakeun saya teh. Da cekek ku aing bener-bener.